Bismillahirrahmanirrahim. Aya seorang waliullah kutub anu kuabah ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami, Syekhul Mursyid seluruh thariqah, dek thariqah Tijaniyah, dek thariqah Utsmaniyah, dek thariqah Ghazaliyah, dek thariqah Satoriyah, dek thariqah Qadiriyah, dek Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah jeung berbagai thariqah kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkeun indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indungna kok ngamuk budak. Datang kalau geus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadina ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan keneh indungna dikiriman ku pemerintah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang kalawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanana, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun. Diinditkeun ge aja tentrem. Coba aja pendit. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plah. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan. Nah Gusti selalu berontak bae di jero beuteung hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti. Langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah. Ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak. Uyang aing mangimpi urang mah. Sakunaon itu urangnya sarenggosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung. Aduh hadeuna ge hudang aing lain pika tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana kumaha tah? Eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula. Mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula. Masyaallah maha kawasa Allah. Ialah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana
mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa, mun urang nyaritakeun Abu Yazid Al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana. Coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba, geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inu manu teu jelas. Ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas selain gaji urang. Ketika urang dagang, ketika urang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun, mun urang teu bener ku Allah urang di kana neraka. Keun naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah dijerobeuteun kene. Terus datang ka kuari genu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, moal kebal deui abdi teh ieu baru menghadap ka Gusti. Ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena, informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Terjadi di dia Amerika geus aya, terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi, saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang. Geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu sih haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teh kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani kuari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijaragaan. Sal Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun. Mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teh geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid Al-Bistami. Embungeun ti jarobeteun kene. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah. Masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha? Nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ka bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat kene alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat kene wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoeun aing mama meureunanan. Pugu aing geus angkat buya. Teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus tembutanya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mong aing mah kiai eta bongana leh teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong. Atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok haju teu nanya sih mongan nya mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu ai deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nya make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon haju teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda tayang aing mah
ye terdurut cenah mah ka pamarentah ye mendingan di urang pamarentah ngagejebur sia ye pamarentah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu aja ke Allah gimana jitu wau nafsu teten kos kitu ngaranna di dieulah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mak menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lamun nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok made berkat pan ka aing urusanna teu pabeulit ti berkat mah nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun tuan syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun ka nuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teh disorot bak wahyu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun henteu nyahoeun timbul anginna ti mana henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana
nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikan ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil